Gunung Uhud. Bapak ibu terang Gunung Uhud dah henteu. Henteu. Piraku Pak Gunung Uhud teu terang. Leres teu terang. Sami si kuring. Cuma dikata terang. Nu aya bae ayeuna Pak Gunung Ciremay. Oh, eta Gunung Ciremay sok itu agungna Pak. Eta seuneu ngagulung Pak hadi di sana saageng gunung. Ngaguruh Pak hadi di sana. Ya Allah. Di antawis data malaikat Jibril, malaikat Ijrail, sareng Kangjeng Nabi Pak hadi di sarena. Di antawisna aya nu nyaur, wahai Muhammad, eta seuneu kaluar ti neraka jahanam. Rek ka mana eta? Rek ngudag-ngudag umatna. Rek ngaduruk, rek kabakar umatna Kangjeng Nabi. Tiba-tiba kanaon maka dangun ku Kangjeng Nabi singkil Pak. Tandang dihadang eta naon, eta seuneu anu kurang naon, nu ngudag rek kanaon umatna Kangjeng Nabi. Pan ayanya dina siranananya panya. Para santri mada sok dinaonkeun teh. Lumpat sakabeh jalma diudag-udag neraka taya pisan nu ngabela anging amal keur di dunya. Eta api Pak. Maka api neraka jahanam teh di dunya mah Pak teu aya bandinganana eta seunang di neraka. Sabab anu aya Pak, anu aya di urang ayana di alam dunya eta mah nu kurdu khonun hasebna. Dina nalika ieu Nabi Adam diturunkeun ka alam dunya dipaparinan seuneu ku Allah min tamrotin sageung siki korma. Dicoba heula ieu kuateun moal ieu Nabi Adam dialungkeun kana gunung kabakaran. Saageng naon Pak hancur. Eta gunung anu saageng-ageungna saageng siki korma seuneu ti neraka. Dialungkeun kana naon? Kana gunung hancur kabakaran. Saking ku panas-panasna. Wihkeun deui kana naon? Kana neraka. Dikeueum kenging 70 walungan dikumbah. Alungkeun deui kana gunungna hancur masih keneh. Wah, ieu Nabi Adam moal kuateun seuneuna panas. Nu akhirna Allah nyimpen keagungan sareng kabesaranna asepna wungkul dina kayu dina batu. Mana keur baheula mah sok aya naon geuning. Aya sepuh kapungkur apal batu nu ditekerkeun teker. Eta Gusti Allah nyimpen keagungan sareng kawasana. Eta mah ngan ukur naon Pak? Ngan ukur haseupna doang eta mah. Wah, di akhirat wallahu alam sabaraha puluh derajat Pak. Masya Allah. Mudah Kangjeng Nabi singkil. Tapi ya Allah tidinya eta Kangjeng Nabi dina ieu riwayat teu tiasa nahan kana eta sunu anu umpal-umpalan keur ngudag teu tiasa nahan. Nu akhirna kumaha ngagero ka malaikat Jibril. Cek sacek Kangjeng Nabi teh, ieu seuneu geus teu katahan ku kami, kudu kumaha? Tiba-tiba eta malaikat Jibril enggal nepangan ka Kangjeng Nabi nyandak hiji wadah Pak. Nyandak hiji wadah. Dina eta wadah teh Masya Allah Pak hadirin sarana geus lamun cenah ge ayeuna mah disebatkeunana naon ieu? Na gelas meureun. Nyandak eta naon? Ngiprit malaikat Jibril kana naon? Ka Kangjeng Nabi. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, mangga ieu. Naon ieu? Ieu teh cai. Atuh kedah kumaha? Geura kepretkeun. Lamun dikepretkeun eta seuneu Pak anu sakitu umpal-umpalanana dibanjurkeun kana eta seuneu ngadadak rep naon? Parem saparaharita. Maka ieu cai anu kalintang pisan naonna mukjizatna kalintang pisan istimewana ngajadikeun leueuteun pikeun saha pikeun sadaya manusa. Mana lamun cenah keur haus oge sok ngaleueut mangga ngalaleueut heula. Alhamdulillah. Eta tos dikepretkeun mah Pak ya Allah eta seuneu anu sakitu ageung ngagulung saageng naon saageng gunung parem. Tos parem kitu teh tumaros eta Kangjeng Nabi, ya Jabrail wahai Jabrail. Nah geuning ieu teh cai-cai naon geuning kami maka karamanggihan. Geuning ieu cai teh cai geuning hebat-hebat teuing. Cek saha cek Kangjeng Nabi ka malaikat
ka malaikat Jibril. Cek malaikat Jibril teh, ya Rasulullah, wahai Muhammad, ieu teh dumu min ummatika, ieu teh cai panona umat anjeun. Ya Allah, Pak, si horeng si mana horeng eta cai anu aya dina wadah teh anu diasongkeun ka Kang Jami pikeun mareman seuneu api neraka. Si horeng teh cai panon umatna Kangjeng Nabi. Nu mana eta umat Kangjeng Nabi, Pak? Anu ngaraos Inggris, anu ngaraos sieun, anu ngaraos gimir ku Gusti Nu Maha Suci, ngarasa dirina loba kasalahan, nu akhirna dina waktos wengi batur mah keur naon, keur karulam tengah peuting jumplang jempling manuhun ka Yang Agung Nanana Kanu Maha Kawasa, rasa rumasa loba dosa. Celak beb cai panona. Osok urang kitu. Tos nyumbang urang tatacan. Tacan nya punya, Masya Allah. Cik atuh urang ge kemah nyumbang nya. Sabab urang teh termasuk umatna Kangjeng Nabi. Nah geuning ieu teh umat kami, geuning ieu cai panona, geuning diwadahan kami. Cek malaikat Jibril teh diperintah ku Gusti Nu Maha Suci di mana aya umatna Kangjeng Nabi, umat anjeun keur nangis, ngarasa isin, ngarasa sieun ku Gusti tandean. Maka lamun keur naon teh Pak keur celak, lain keur mikiran naon, keur nyengjerikan duit lain teu ditandean ieu eta mah. Keur loba ngarasa loba dosa, Gusti abdi teh seueur dosa, celak ditandean ku malaikat Jibril. Engke dina poenan kiamah eta cai bakal butuh. Ternyata Pak hadirin sadayana eta cai anu sangat istimewa. Dinaonkeun, diawurkeun, disiramkeun kana sono anu sakitu untap-untabanana sageung gunung ngadadak rep. Mana kitu urang oge sok patung. Nya, patung. Kedah eta teh nya. Ambe engke bakal jadi saksi Pak cai panon nya. Masya Allah, wehan deui. Mangka ieu panjang keneh lalakonna Pak. Tak candugi hoyong jadi abdina Allah. Subhanalladzi asra bi abdihi, lamun urang hoyong jadina abdi dacan ka dituna. Mangka ieu tos 10:30 langkung Pak. Tadi ngawitan tabu salapan. Kira-kirana ieu hoyong wika tabu sabaraha Bu Pak? Entos bae nya Pak nya. Kayak kanggo tahun nu payun sugan panjang umur. Ya Allah. Sakadik deui lah. Adik deui. Jadi ieu umatna Kangjeng Nabi lamun nangis yang cerikan dosa ya Allah sangat berharga. Mana kitu hadirin sadana urang sok ieu sasi anu pinuh ku naon Bu? Pinuh ku hampunan Allah. Lamun urang minta, ai teu minta mah daya Allah. Ngan memang di antawisna aya anu teu dipenta oge Allah bakal ngahampura. Nya. Geuning dina salat sok disebatkeun ku urang nya punya. Robbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warjukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allah mah pilih hampura minta hampura wa'fu anni. Jadi ku kagaguan jeung kawasana ku welasna asih Allah bakal ngahampura. Tapi urang mah kudu aya naon tarekah euy syariat. Sok ieu lisan urang kumaha panjatkeun ka Allah. Agungkeun Allah ku hate urang. Pinta urang rasa rumasa urang mah loba kasalahan. Lamun rasa rumasa, ari teu rasa rumasa teu langkung eta mah. Kitu tah. Mana kesimpulanana lamun urang hoyong janten diangkeun ku Allah sebagai abdina kedah iman. Iman anu laras di mana ditutur nami Allah hate urang gemeter. Di mana dibacakeun tambah-tambah keyakinanana, tambah-tambah keimananana. Insya Allah. Ulah singga ngaguguyonkeun nya. Kadang-kadang Pak ya Allah. Anu sering kaguguyonkeun ayat-ayat Allah di mana imam. Nu lobana imam Pak. Di mana eta imam teh lohor maca teh kulhu. Maghrib kadanguna komo eta mah kulhu. Isa deui kulhu, subuh deui kulhu. Cek urang teh komentar pan. Wah, imam teh kabecus teh kulhu bae. Tah eta berarti nyepelekeun namina. Nya. Al-Qur'an
ulah disepelekeun. Mana lamun urang ningal tina padilahna eta al ikhlas masyaallah Pak. Minim-minim dina satur naon satu salat satu kalimah kedah aya al ikhlasan. Ulah disepelekeun. Itu sangat-sangat padilahna anu kalintang pisan berhargana. Itu suratul ikhlas. Nya. Mana Al-Qur'an ulah dinaunkeun, ulah disepelekeun. Mana di mana diagungkeun, di mana dibaca ayat-ayat Allah sing tambih-tambih keimanan. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Karek Pak. Ulaika ari tu jalma-jalma anu tadi mana ditutur nami Allah, hatena gemeter di mana dibacakeun ayat-ayatna tambah-tambah kaimanana. Nyata eta jalma teh anu bener imana. Mudah-mudahan ya Allah urang sadayana dinaunkeun dikuatkeun iman urang sadayana. Amin amin ya robbal alamin. Nembe hiji syaratna hayong jadi abdi Allah teu acan dugi kana naonna mi'rajna. Isra mi'rajna teu acan. Ieu mah kakarek nyebat Allah ngangken ka Kangjeng Nabi sebagai abdina Allah. Maka lamun urang hoyong diangkan abdina Allah hiji heula engke sugan panjang iswa sasarengan engke aya syaratna deui hiji ayeuna mah iman heula. Mudah-mudahan ya Allah wengi ieu wengian anu liungsuran rahmat sinang magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu wargi sadayana kumargi parantos wengi ieu teh tadi tabu salapan ngawitan nyapanya ayeuna tos 11 kirang seprapat janten tos wengi teuing. Masih keneh perjuangan urang masih keneh seueur biasana lamun wengi teuing subuhna sok kalewat. Jantan atuh cisim kuring cekap sakitu atuh kanggo silaturahim sim kuring dina wengi ayeuna. Mudah-mudahan ageng harapan ya Allah naon anu didugikeun ku sim kuring aya manfaatna khusus atuh kanggo sim kuring ungna kanggo wargi sadayana. Nedah hapunten anu sageng-agengna tangtosna cumarios sim kuring henteu sapagodos sareng manah wargi sadayana dina nyampeing hukum lepat kabodohan sim kuring ararasna hakikat ya Allah Subhanahu wa taala. Mugi ya Allah Subhanahu wa taala ngalungsurkeun rahmat magfirah ka urang sarana di paparinan yuswa panjang sehat wal afiat. Amin. Di papainan rezeki anu seueur, anu halal, anu barokah. Amin. Kabingung kasusah mudah-mudahan dihilangkeun. Permasalahan anu sulit mugia digampilkeun. Putra-putri urang jantenkeun putra-putri anu soleh soleha, anu udur mudah-mudahan enggal didamangkeun. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.